tangkalna urang lebet kana neraka mah syahwat. Non syahwat teh kahayang, ngagugu kana kahayang. Jadi lebetna urang kasulkan kana neraka teh kulantaran urang ngalajur kana syahwat. Non syahwat teh kahayang. Kahayang hiji kahayang masalah dunia, dua kahayang masalah jabatan, tilu kahayang masalah gaduh jodoh. Itu nya kahayang itu teh. Eta teh kahayang teh syahwat teh sifat manusia, kabutuhan manusia, fitrah manusia. Syahwat teh anu kedah aya di manusia, ngan salah jalana lepat maka jadikeun tujuan. Mun upami eta syahwat tidak jadikeun tujuan maka ngakibatkeun urang asup kana neraka. Urang teh hoyong beunghar atanapi hoyong miskin. Cing, abdi bade ngaros ibu-ibu. Hoyong beunghar hoyong miskin. Normal berarti. Tapi diktandikeun beunghar miskin. Miskin keneh abdi mah can beunghar-beunghar tiba heula. Koreh-koreh sok hirup teh. Adi ngadoa sok beunghar hayang miskin. Dah hayang beunghar jangan doa hayang miskin. Tah eta teh kahayang anu aya dina diri urang teh di mana urang ditakdirkeun beunghar. Pek anjeun beunghar tapi lamun urang beungharna tujuan neraka ta bagianana. Tapi mun teh mah Gusti abdi teh mun teh mah ditakdirkeun gaduh artos Gusti dibeungharkeun kursalira abdi teh gaduh artos triliunan Gusti. Tujuan abdi mah gaduh artos teh abdi teh hayang ngadamel masjid anu agreng. Abdi mah tujuan lamun beunghar teh Gusti hayang ngadamel pasantren. Abdi mah lamun beunghar teh Gusti rek nyantuni fakir miskin. Rek masihan pekerjaan perkapakir fakir miskin. Abdi rek nyakolahkeun rek masihan pendidikan kaya tim piatu. Nah, eta lamun kitu tujuanna harta atanapi ridho Allah. Ridho Allah. Beungharna kenging teu? Kenging. Haram teu? Henteu. Gaduh pahala teu? Gaduh pahala. Non margi tujuanna lain beunghar, tujuanna tadi ridho Allah kadinya. Pek anjeun beunghar ngan kade ulah salah tujuan. Ngan eta kabeungharan jeung kamiskinan teh lain ka hoyong urang eta teh. Eta teh tos takdir qada ti Gusti. Punten.